Assalamualaikum dulur, wilujeng wayah ieu tah dina video ayeuna dulur urang nga-review heula mesin capung ge dulurnya. Naon cenah teh ngaranna teh? Mesinna teh mesin capung dulur ti pabrikna naon ngaranna mah. Tah ieu make mesinna make mesin ieu tah kabadi atuh ieu kumaha kameramen teh teh nyaho tinggal tah mesinna ieu make GP 160 oge dulur ieu kakuatanana sarua ieu kakuatan 5,5 PK dulur make nu kieu oge geus mantap mesin ieu mah dulur teu tanagana mantap mesin kieu teh kekuatanana geunaheun tah fungsi eta na kelebihan mesin capung dulur kelebihanna mesin capung teh dulur dina rawa teh jadi ngamang dulur teh deken mempes dina rawa teh kelebihan mesin capung kieu teh dulur tapi lamun dina cengkar mah dina sawahna anu laliat rada memang rada ngabeyet lah dina hancana rada kurang gitu nya soalna kan dina leumpangna teu pati cepet dulur tapi dina rawa mah lah asal ulah laput teh pokona mah sawahna lamun laput ripuh urang beudeun kakalebekan ai sakirana masih kere semet sakieu lah dina jerona semet beuheung nu penting ulah laput insyaallah masih kena bisa diturunan ku mesin kieu mah dulur tapi henteu teu cukup ieu hungkul dulur ieuna kudu didobel ieuna tah itu fungsina ari mesin kieu mah diusahakeun kudu make nu kieu dulur tah make kompan segede kieu ieu ieu teu fungsi ditarian ge dipepeskeun langsung cicing dulur mesin etana kompan segede kieu mah tah itu ka ieu teh kageunahanna teh jadi henteu berat dina leumpangna dulur dina nu rada jero teh pan jero sakieu tah jerona teu berat jadi henteu kaeusian leutak ieu teh dulur pokona mah geunaheun lah mesin kieu mesin capung mah jang dina rawa-rawa mah pokona mah mantap we moal kacawan lah insyaallah urang soalna ieu ngagawekeun mesin kieu geus hampir kana 4 tahunan lah dina rawa pokona mah anu kaliwat eueuh nu kaliwat ku mesin kieu mah dulur rawa mah beak kabeh oge pokona geureunangan lah sok bisi anu arek mareuli tah boga sawah rawa mending keneh meuli nu kieu dulur mesin capung pedaweun pokona gedean dulurnya semoga bermanfaat